rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin anu musim kuring dihormat, di sinaran syukur orang sami-sami sangatkeun ka Allah. Anjeunna anu dugi kawangkid ayeuna bimbing ka urang sadaya ku hidayahna. Urang sadayana ditakdirkeun janten jami-jami nu aya kapedulian kana ilmuna Allah. Kalayan kurang sadayana tangtosna parantos di niatan hadir di majlis niat lillahi ta'ala. Sajabi di niatan karena Allah, pedah Allah nu marentahna sehingga ku urang dilaksanakeun di niatan oge ku urang sadayana sejak Rabbul Jahli ngaleungitkeun kabodohan. Diniatan oge kurang sadayana sejak ngabela agaman Allah. Nu salajengna simkuring nyaksi dumasar ilmu rehna teu aya di pangeran anu hak disembah, teu aya di pangeran anu hak diibadahan ku ibadah nu sabenerna jiwati Allah Subhanahu wa taala. Oge nyaksi salaresna Nabi Muhammad anjeunna abduhu, hambana Allah wa rasuluhu, oge utusanna Allah. Para wargi sadaya nu kusim kuring dihormat parantos puluhan hadis anu ku urang sadaya parantos diaos, parantos ditarjamahkeun, oge sakedikna parantos ditengetan maksad sinareng kandunganana. Tangtosna ieu teh nembe lengkah awal salah sawios ikhtiar urang pikeun neuleuman ilmu Allah nu aya dina al hadis. Anu kadituna mudah-mudahan kasumengetan urang ieu teh sing salamina aya margi seueur keneh hancaeun nu berkaitan sinarang hadis. Terus didugikeun di payun rehna hadis anu tercantum dina khusus kitab Bulughul Maram teh ieu jumlahna ribuan. Berarti upami diukur ku waktos ieu teh bakal nyiapkeun waktos sabaraha taun. Artina urang kedah aya kasiapan pikeun nyiapkeun waktuna. Katambih pamintos rengse kitab Bulughul Maram teh masih keneh aya hancaeun deui. Teu acan cekap urang sadayana mempelajari kitab Bulughul Maram. Ke dilajengkeun kana kitab naon, kitab Riyadhus Shalihin.
karangan Imam An-Nawawi. Di antawisna bab akhlak dimuat dina eta kitab dumasar hadis-hadis dumasar ayat-ayat Al-Qur'an. Ditakdirkeun urang rengse kitab Riyadhus Shalihin tangtosna masih keneh hadis-hadis nu sanesna nu kedah diaos ku urang sadaya. Ya, jadi intina mudah-mudahan kasumengatan urang pikeun thalabul ilmi ye sing salamina. Pami dina ungkapan anu sering diungkapkeun mah minal mahdi ilal lahdi. Ini satungtung can maot mah itunya hantem thalabul ilmi. Para wargi sadaya nu kesungkuring dipihormat, mangga diperhatoskeun wae hadis ka-38. Wa an Abdullah bin Zaidin qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yadluku bi ra'aihi akhrajahu Ahmadu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Wa an Abdullah bin Zaidin sareng hadis katampi ti Abdullah bin Zaid qala Abdullah bin Zaid parantos nyarios innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salarasna Nabi sallallahu alaihi wasallam utia anjeunna tos dipasihan bi sulusai muddin cai 2/3 mud. Faja'ala teras Nabi ngajantenkeun yadluku ngagosok-gosok diro'aihi kana 2 dirokna, 2 panangana, 2 sikuna. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad wa sahhahahu sareng parantos nganggap sahih kana ieu hadis Ibnu Khuzaimah Imam Ibnu Khuzaimah. Wa anhu sareng hadis ti Abdullah bin Zaid annahu salarasna Abdullah bin Zaid ra'a anjeunna kantos ningal an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka nabi sallallahu alaihi wasallam yahuzu nabi nyandak li uzunaihi kanggo 2 cepilna ma'an nyanak cai ghairul ma'i sanes cai alladzi akhadahu anu anjeunna tos nyandak eta cai li rasihi kanggo mastakana. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Al-Baihaqi Imam Baihaqi wa huwa sareng ari hadis inda muslimin numutkeun Imam Muslim min hadal wajhi tina ieu jalur bilabdin kalayan lafad kalayan redaksi wa masaha sareng Nabi parantos ngusap bi ra'sihi kana mastakana bimain kucai ghairi fadli yadaihi sanes cai sesa 2 panangana ghairi fadli yadaihi sanes cai sesa ngawasuh 2 panangana wa huwa sareng ieu hadis al-mahfud anu terjaga wa huwa sareng ari hadis al-mahfud anu terjaga. Wa an Abdullah bin Zaidin sareng hadis katampi ti Abdullah bin Zaid qala Abdullah bin Zaid parantos nyarios innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salarasna nabi sallallahu alaihi wasallam
utia bi sulusai mudin dipasihan cai 2/3 mud. Faja'ala yadluku teras Nabi ngajantenkeun yadluku ngagosok-gosok di ro'aihi 2 sikuna. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad wa sahhahahu sareng parantos nganggap sahih kana ieu hadis Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Wa anu sareng hadis ti Abdullah bin Zaid annahu salarasna anjeuna Abdullah bin Zaid ro'a anjeuna kantos ningal an-nabiyya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam yahuzu Nabi nyandak li udunaihi kanggo 2 capyana ma'an cai. Yahudu Nabi nyandak li udunaihi kanggo 2 capyana ma'an cai ghairul ma'i sanes cai alladzi akhadahu anu anjeuna tos nyandak eta cai li ra'sihi kanggo mastakana. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi wa huwa sareng ari hadis inda Muslimin numutkeun Imam Muslim min hadzal wajhi tina ieu jalur bilabdi kalayan lafad redaksi wa masaha sareng Nabi tos ngusap bi ra'sihi kana mastakana bima'in kucai ghairi fadli yadaihi sanes cai sesa 2 pananganna. Wa huwa sareng ari hadis al-mahfud hadis nu mahfud. Usman hadis kata Fifi Usman an Abdullah bin Zaid hadis kata Fifi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala qala ta'ala tasawwara anna nabiyya sa'ana nabi sallallahu alaihi wasallam utia anjana pasipasikan disuruh sayyidin 2/3 mud aja'ala yang luka karena mitos ngajantankeun gosok-gosok diro'aihi karena 2 sikuna. Akhrajahu Ahmad atas ngaluarkeun kana hadis Imam Ahmad wa sahhahahu sareng tausi sahihkeun Ibnu Huzaimah wa anhu sareng hadis kata Zaid bin Abdullah bin Zaid annahu sa'an anjeunna ro'a kantos ningal anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kudu diulunaihi Nabi nyanda kanggo 2 capilna ma'an cai wa mani sana cai alladzi aqalahu anu anjeunna tos nyanda kana eta cai ya sihi kanggo masakana. Akhrajahu Baihaqi paratos ngaluarkeun kana hadis Imam Baihaqi wa huwa sana hadis ieu inda Muslimin nomorkeun Imam Muslim min hadzal wajhi tina ieu jalur hilafin kalapan wa masaha sareng Nabi parantos musaf di ra'sihi kana masakana dimain kucai wa fadlin sanes cai sesa yadaihi 2 pananana wa huwa mahfud sareng anu saat hadis ieu mahfudun anu terjaga. Para wargi sadayana ya hadis teh katampi ti Abdullah bin Zaid anjeunna nyarios rehna Nabi kantos dipaparinan cai 2/3 mud. Ku Nabi teh dianggo ngagosok-gosok kana diro'aihi
Nah, 2 siku dugikeun kana ujung jari. Nah, diro teh panangannya. Tapi batasanana tina naon? Tina siku kana ujung ramo. Gitu. Dan upami di kumaha? Upami di ngangi istilah secara umumnya kan ari panangan dari mana? Tina ujung jari kana ka dieu itunya itu panangan. Tadina bahasa Arab mah dipisah-pisah. Itunya upami ti dieu ka dieu namina kafun. Upami ti dieu ka dieu namina diraun. Ti dieu ka dieu namina rusgun. Nah gitu. Maka kapahami satos urang maos ieu hadis Nabi teh ngagunakeun cai ukuranana 2/3 mud dianggo ngawasuh bari digosok-gosok kana 2 panangan. Terus ayeuna ukuran mud aya teh hiji istilahnya janten dina ukuran mah di kalangan para ulama tos masyhur aya istilah mud. Ari samud teh sakumaha? Numutkeun pengarang ieu kitab Syekh Al-Basam nyebatkeun ari samud teh saparapat sok. Ari saso teh upami ku letter cai kirang langkung 3 letter. Berarti 3 letter. Terus 3 letter we dibagi 4. Kan saparapat nanya. Saparapatna tina saso. Kinten-kinten sabaraha? 3 letter dibagi 4 gitu ya. Pamiku mili berarti nya jatuhna teh bakal kana mililiter aja. Ya. Mahan. Berarti 3.000 mili kan 3 saleter teh 1.000. Pami 3 letter teh 3.000 berarti 3.000 bagi 4 750 mili. Nah 750 mililiter eta ukuran samud eta. Berarti 750 mililiter gitu nya. Mohon saleter kirang. Terus para wargi sadaya dina hadis nu sanesnya aya hadis nu nyebatkeun Nabi wuduna teh ku samud ibakna ku saso. Urang bakal lohok nya. Nabi wuduna teh ku samud bahkan ayeuna mah tos aya ukuran mud teh nya upami saesan teh Ali Jabir. Saya Ali Jabir nya anjeunna kantos ngaiklankeun di ukuran wadah. Jadi si ukuranna teh pami dieusian cai tah sakitu samud teh kitu nya. Terus upami para ibu hoyong langkung jelas kumaha praktek wudu nganggo cai ukuran samud ya. Dina YouTube teh seueur tutorialna gitu. Jadi simkuring teu kedah nyontohan deui lah. Seueur kitu nya. Terus nu salajengna qala fil qamus dina salah saweus kamus aya deui nu nyebatkeun ari samud teh mil'u kafil insan al mu'tadil idza malahuma wa madda yadahu bihima.
Ari Samud teh sapinuhna dampal panangan manusia lamun digabungkeun, tapi dampaleungeun awak manusia nu ideal. Orang kalau buat ideal teh. Jadi sakieu nya urang teh nyium cai dua pandangan digabungkeun tahasiana sakieu teh namina Samud. Gitu. Terus nu salajengna ku ieu hadis teh sakali deui disareatkeun atanapi kenging wudu ngagunakeun cai 2/3 mud. Nu kaduana istihbabu taqlili bi qadril haddi alladhi tawaddu'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janten dianjurkeun taklil dina wudu teh ngagunakeun cai anu sakedik. Tujuanna naon? Ngarah henteu terjadi tabzir. Mubadir. Ari istilah mubadir teh pelakuna teh. Jama-jama nu ngamubadirkeun nu ngalakukeun tabdir disebutna mubadir. Upami perilaku nama namanya teh tabdir. Naon ari tabdir teh ngahambur-hamburkeun bari tanpa guna. Nya. Eta para wargi sadaya. Terus nu salajengna istihbabu dalki a'dha'il wudu disunnahkeun oge, dianjurkeun bener, dianjurkeun ngagosok-gosok anggota wudu li anna dzalika minal isbag al mustahab. Janten dina hadis nu sata acana pan disebatkeun nya dina wudu teh sing sampurna. Upami misalna ngagosok-gosok cai kana anggota wudu itu teh ngabantos kana terjadina isbag, maka dianjurkeun digosok-gosok. Itunya dikucurkeun caina digosok-gosok. Ieu teh kanggo naon? Supados tercapai tujuan isbag eta, sampurnana wudu. Nah, kadang para wargi sadaya upami sakadar misalnya si cai dibanjurkeun kana kulit, sok aya kajadiannya si kulit teh teu kabaseuhan nya, jadi si cai teh ukur ngaliwat tak kitu. Henteu nempel kana eta kulit gitu. Itu para wargi sadaya. Terus nu kaopatna bihadhil kaifiyah lil ghusli yu'rafu al farqu bainal mashi wa bainal ghusli. Taku cara wudu sapertos nu nembe disebatkeun urang sadayana terang perbedaan antara ngusap sinara ngumbah. Tanya fa innal masha balul yadi bilma, ari ngusap mah cekap we ngabaseuhan panangan ku cai terus diusapkeun kitu nya, eta namina ngusap. Terus didugikeun anggota wudu nu diusap teh naon? Mastaka. Kumaha carana? Urang nyanak cai, caina dipiceun itunya kan panangan teh tos baseuh eta diusapkeun kana mastaka. Lamun misalna paribu teh nyanak cai sakieu terus dikana mastakakeun eta mah lain ngusap. Eta mah ngabanyur gitu nya, eta mah ngawasuh gitu. Eta perbedaan antara ngusap sinarang ngawasuh gitu nya. Terus al afdal nu kalima nu paling utama wa al iktida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Urang teh cenah nuturkeun nabi sallallahu alaihi wasallam. Al iktida
fi misli hadhil kamiyah fi ma'il wudu dina raraga urang sadayana ngagunakeun cai wudu. Wa ammal israf fil ma'i fa haramun ari leuleuwieun dina ngagunakeun cai fa haramun ieu teh haram hukumna. Gitu. Jadi berarti pesen dina ieu hadis teh dina wudu ngagunakeun sehemat mungkin ulah terjadi tabzir. Jigana kanggo urang mah mun misalna biayana murahnya keran teh nu ngangge sensor nih. Namun panangan dikieukeun bijina cairna. Sok urang wudu dina keran kumaha? Nalika urang ngawasuh anggota badan teh, contona misalna panangannya atau napi wajah. Urang teh nyanak cai tina keran ditanean kieu kana wajah. Eta kan nalika urang ngusap ieu cai mah teras ngalir. Gitu. Kedah teh orang ngusahakeun carana kumaha. Jadi ketika orang ngabanjurkeun cai kana wajah tanapi ngawasuh anggota wudu diusahakeun keran eta ditutup heula. Gitu. Emot di dia aya kalimat naon wa ammal israf fil ma'i fa haramun. Berlebihan dina nggunakeun cai teh haram. Gitu. Duka nuku sensor mirah teh awisnya. Jika di urang bakal dicau budaknya. Eta para wargi sadayana. Nu salajengna hadirin rahimakumullah aya hadis ieu mah kanggo ngadukung kana hadis anu nembehnya. Aya hadis di Abdullah bin Mughaffal annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna teh kantos ngadangu Rasul sasauran. Saur Abdullah bin Mughaffal teh kieu cenah Rasul nyariosna teh innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a. Bakal aya terjadi cenah di kalangan umat teh hiji kaum anu leuleuwieun dina bebersih sinareng dina ngadua. Gitu. Leuleuwieun dina bebersih diantawisna nalika wudu. Nya. Nalika wudu terjadi israf. Terjadi tabdzir. Nah, ternyata ieu ku Nabi parantos disebatkeun nya bakal cenah aya jalma nu kitu. Bahkan mungkin aya wae jalma anu kumaha? Anu was-was nya. Nalika wudu teh ngawasuh anggota wudu asa can sampurna hantem we dikumah deui itunya. Terus para wargi sadayana eta dina wudu diantawisna nu was-was mah nya moal bisa ngagunakeun cai sakedik. Ari ubar was-was naon? Landongna naon? Kan sok aya nyebatkeun kitu gareuwahkeun cenah tapi nu ngagareuwahkeunana ulah kapanggih gitu. Engke mun kapanggih bakal tepa. Eta mah mitos benernya. Ari kalimat waswas ayana dina naon? Dina Quran surat An-Nas. Naon ari waswas teh? Waswas teh bisikan harewos setan nya. Jadi kieu ku setan teh diharewosan wudu maneh can sah. Wudu maneh can bener. Teras we kitu. Tos sabaraha balik ngawasuh anggota wudu teu angeus-angeus diulang deui gitu.
kumargi datang nanti setan berarti senjata ngalawan setan mah isti'adzah nya ta'awud gitu. Sing seueur we ngaoskeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Atanapi aya deui dina Al-Qur'an a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Abdi nyuhunkeun lindungan ka anjeun ya Allah min hamazatis sayatin tina bisikan harewosan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Abdi nyuhunkeun lindungan ka anjeun ya Allah tina hadirna setan ka abdi. Sing seueur isti'adzah. Pan tujuan setan mah supaya jalma naon kahiji dikuburus kana dosa, nomor kaduana supaya ibadahna teh mun dina permainan mah lasut gitu. Sina lasut tujuanna nama ibadah digoda teras lasut teh ibadahna. Tah kitu para wargi sadaya. Nah ieu teh dina wudu wae kalebet dina salat wae. Mungkin aya jalma anu takbirna teu eureun-eureun. Nya imam geus beres waladolin ieu mah hantem we. Allahu akbar, Allahu akbar. Was-was teh, was-was. Ya. Mohon. Oh iya. Makan. Janten kieu dina keran upami urang tiasa ngajagi tabdir mah mangga tiasa. Upami misalna dina keran ternyata terjadi tabdir boros ngagunakeun cai tanpa manfaat itunya berarti pilari cara nu sanes gitu. Misalna ngagunakeun gayung nya ayeukeun gayung kumaha carana. Pertama kan wudu teh anu tos didugikeun ti payun nya ngawasuh heula naon dampal panangan gitunya gitu. Tos ngawasuh dampal panangan eta mah bade dikucurkeun si caina atanapi disiuk langsung. Aya hadis anu nyebatkeun Nabi teh wudu anjeunna nyanak cai kana wadah nu diangge wudu ku pananganna disiuk ku pananganna. Sagitunya. Mohon jantan di mazhab Imam Asy-Syafi'i nya aya istilah cai mustakmal gitu. Sanes mutanajis, ari mutanajis mah cai kakeunaan ku najis. Cai suci datang najis kadinya disebutna cai mutanajis. Kanajisan. Ari cai mustakmal mah kitunya cai anu ragrag tina anggota wudu saatos wudu. Misalnya orang ngawasuh wajahnya gitu. Pan dina wajah teh cai teh ragragan. Eta teh namina mustakmal. Gitu. Tadi madhab Imam Asy-Syafi'i mah termasuk lamun urang ngawasuh naon panangan gitu nya. Pan painten cai teh di dinya teh aya tilas ngawasuhna. Caina mustakmal tilas nganggo gitu. Jadi upami dianggo nyiuk kana gayung teh makruh sabab di dinya aya cai mustakmal. Nah gitunya. Tapi patokanana ternyata aya hadis nu nyebatkeun Nabi kantos wuduna teh ku cara disiuk caina teh. Itu para wargi sadaya. Pelan? Nabi tadi aya sa nyebatkeun dina hadis disebatkeun Nabi wuduna disiukan dina gayung. Jadi
lebah dinya rupina para wargi sadayana ia terlepas di madhab Imam Asy-Syafi'i itu pendapat aranjeuna kitu. Tau upami hemat simkuring dumasara hadis-hadis eta mah bade dikucurkeun tina gayung tina keran mangga bade disiukan. Jadi untuk berbicara sae nu mana upami duana dipraktekkeun ku Nabi, kenapa tidak kurang oge dipidamel tak kita. Kan tadi fokusna naon al afdalu wa al iktida. Anu paling sae teh nuturkeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitu nya. Nah, insyaallah rupina hadisna nya anu nyebatkeun Nabi bahwa wudu teh caina disiukan ku pananganna nya insyaallah malam robo payun lah penginnya keusum geuring dudugikeun hadisna. Hadis eta teu katalan keusum geuring. Ustaz kumaha pami kieu tah supaya ke bubadir itu si cai teh dikana di ngajolan gitu urang ngajolan karena si urang eta digunakeun di semester kalau mohon pan ari kanggo simkuring pribadi gitunya lumasara hadis-hadis nu kaos kan daya istilah cai mustakmal. Jadi cai mustakmal oke masih biasa diangge wudu gitunya. Jadi pamira gerak deui kana naon wadah itu henteu jadi sabab masalah kana eta cai nepikeun ka teu tiasa diangge susuci kartos. Gaya riwayat deui sahabat kantos wudu gitu. Wuduna teh dina hiji bak. Jumlahna puluhan sahabat gitu. Warudu di dinya. Terus teh Nabi kantos mandi dina naon dina bak. Saina teh sesa mandi bojona nih gitu ya. Kan nu atos teh di awal-awalnya amut keneh mohon ta hadis teh anu ku para ulama dianggo bahwa teu aya cai mustakmal gitu. Maksud aya cai mustakmal teh masih bisa dianggo susuci gitu. Bisa ngaleungitkeun kana hadat. Bisa ngaleungitkeun kana Ulan mohon pan terus teh hadis nu kaduana dengan bojo Nabi nuju naon nuju ibak torojo Nabi mohon nek ibak cek bojona teh cenah abdi teh mandi junub saur Nabi da cai mah moal kabawa junub cenah gitu mohon. Terus nu salajengna ieu mah kedah diwihan deui nya. Kedah diwihan deui ya mendingan. Harilap deui. Dina hadis nu atos dina bab cai disebutkeun cai teh suci kecuali lamun kadatangan ku najis bari najisna ngadominasi nepikeun ka ngarobah salah sahiji tilu sifat cai rupana rupa najis rasana rasa najis di amuan bau najis berarti lamun nu ngarobahna sanes najis teu najis gitu kartos. Jadi kedah rada diemut-emut para ibu pelajaran atos teh nyara rambut. We handainya kana nu pokok saur Nabi teh innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wa du'a. Bakal terjadi di umat kami hiji kaum anu leulewiheun dina bebersih dina wudu kalebat aya nu leulewiheun dina
ngadua. Aing ngaleuleuyeuhan dina ngadua kumaha? Ulah. Dina ngadua, dina ngadua, mohon. Jadi rada nyimpang atuh. Orang tinggal ayat Quran aja. Tinggal ku para ibu dina surat Al-A'raf, ku para bapak dina surat Al-A'raf 55. Ud'u pek aranjeun ngadua robbakum ka pangeran aranjeun tadarruan. Ari tadarruan teh bari ngarendahkeun diri dipayuneun Allah. Terus teh wahupyatan bari ngangos wanten anu laun. Punten teh eta pamiliman. Pamiliman bukan babet teh. Ari upami teh salat fardu. Salat bae salat sunat kadang kudu angkat teh. Ari teh babet teh. Ya rada dikritik lah. Jadi enggak masalah ulama sunat abdi mah tergantung kebutuhan. Oh jantan aya nu kitu gitu. Sanes aya di tiap kos gitu. Malah dina waktu anu teu dijahatkeun ge buat salat dijahatkeun. Nya. Ya, orang bahas lah ayat nanya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Paek aranjeun ngadua ka pangeran aranjeun tadarruan bari ngarendahkeun diri wa khufyatan. Suara lirih lembut kitu nya. Tiasa ditarikeun, tiasa iraha pami misalna pami misalna supaya diaminan. Terus tungtung ayatna innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah teh tersep jama anu leuleuwieun. Kedahna dina ngadua teh rendah diri sopan. Ayeuna lamun dina ngadua teh misalna ayeuna kan usum ditabeuhan ngadua ge nya. Aya ngadua ditabeuhan aya dimusikan dengan ayeuna namanya. Gitu. Kan bahasana teh robana nih. Aya bari gogorowokan robana atina fi dunya hasanah nya. Lagu saha teh? Tong disebutkeun. Tah eta teh para wargi sadayana henteu tadarru nya. Teu tadarru kan kuduna mah rendah diri. Urang teh ieu teh nuju menta dipayeuneun Allah. Urang kadah ngemut ari sikap dipayeuneun Allah kadah kumaha? Ari mah dimusikan sagala da gitu. Berarti ieu leuleuwih kalabat upami teu hupyah misalnya henteu lalaunan bari gogorowokan cing atuh ngadua teh ulah tarik-tarik teuing da kudu lalaunan sok diwalerna teh bae cenah Allah moal katorekan. Lain masalahna kitu nya wahupyah Allah miwarangna gitu wahupyatan lalaunan gitu. Suara anu lembut. Upami dina tafsir mah justru adi tadarru teh mutadallilin. Jadi mutadallilin teh urang bersimpuh di payeuneun Allah kitu nya. Ngarendahkeun diri bujeng-bujeng dina intonasi suara, cara urang calik oge dina ngadua mah sing leres gitu. Ulah caritana ngadua diukna wae teu balik. Nah kitu nya. Lain dina ngadua mohon aya adab dina ngadua teh seperti itu. Ya. Kalimat wahupiyatan ari wahupiyatan teh siron teh lalaunan gitu nya. Mohon bade dina mana kadang kurang gitu. Nu penting sifatna teh hupiyah lalaunan.
Ustaz suami kata jadi astajib lakum baik nanti kami pasti ijabah tapi kami konsep ijabah teh dari ijabah teh aya halang di antara Ustaz ya. Seueur penghalang doa teh nya. Aya hadis nu nyebatkeun kieu. Aya hiji pamegat manehna teh yutilus safar as'asa wa akbaro. Tos lami aya di perjalanan. Rambutna kusut, awakna berdebu. Pas kitu teh ya muddu yadaihi ilas sama. Angkat dua pandangan ka langit. Terus teh ya Rabbi nyebat-nyebat nami Allah. Ngadua intina. Tapi manehna teu sadar ieu pameget teh mat'amuhu haramun nu dituangna teh hasil haram. Wa malbasuhu haramun nu dianggona hasil haram. Wa gudiya bil haram nu dikonsumsi sapopoe tina nu haram. Fa anna yustajabu du'ahu rekumaha diijabahna eta doa. Para wargi sadaya ieu jalma teh lamun secara sepintas keur diijabah doana teh tos deukeut kahiji yutilus safar manehna teh keur aya di perjalanan jauh. Aya hadis nu nyebatkeun bahwa doa nu bakal diijabah teh lamun urang nuju safar. Para ibu, para bapak safar ka mana wae kitu nya. Di jalan teh tong hilap seureurkeun ngadoa. Nuju safar teh aya peluang diijabah. Terus nu kadua peluang ieu jalma diijabah doana teh nyebat-nyebat nami Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kitu nya. Ngan para wargi sadayana ieu jalma teu sadar aya barang haram anu digunakeun ku manehna. Ta ieu nu ngahalanganna mah kitu. Setiap nu dikonsumsi tina hasil haram ieu nu bakal jadi penghalang diijabah. Jadi maksudna teh penghalang teh kumaha ditangguhkeun moal waka diijabah ke lamun nu haramna tos teu aya dina dirina nambe bakal diijabah. Terus ku kalimat ud'uni astajib lakum disebatkeun teh iraha diijabahna. Henteu. Ud'uni pek aranjeun ngadua ka kami astajib kami rek ngaijabahkan Allah teh nyebatkeun iraha diijabahna kumaha bentuk ijabahna kitu nya. Upami para ibu misalna ayeuna sehatnya ayeuna aya kalaluasaan dina hirup rizki jeung sajabina buah ieu teh doa urang baheula 10 tahun kapengker 20 tahun kapengker kitu nya. Jadi tiasa wae misalna urang ngadoa teh ayeuna tahun 2025 bisa wae diijabahna mangke 10 tahun kapayun gitu 20 tahun kapayun. Tapi kenging teu pami urang nyuhunkeun disegerakeun. Kenging. Eta dina hadis setiap doa teh bakal diijabah malam yastajil sepanjang manehna teu buru-buru. Tanu dimaksud buru-buru di dinya teh sanes ya Allah ijabah doa abdi dinten ayeuna sanes kitu. Tapi buru-buru dinya teh maksudna mah boseun. Ngadoa sakali, dua kali, tilu kali boga rasa asa candi ijabah eureun we ngadoana. Eta istijal namanya. Kitunya. Nya walaranana kieu teu setiap doa ngangkat pandangan. Terus teh urang kadah ningal oge dupi Nabi ngangkat pandangan dina ngadoa iraha wae. Jantawisna nu dilakukeun ku Nabi itu ketika Nabi salat istisqa terus nalika
di multajamnya mohon pan bari ngangkat panangan. Begitu para wargi sadayana. Janten teu setiap doa bari ngangkat panangan. Urang teh lebet ka WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith kan doa teh mah nya ka WC bari kieu gitu. Terus upami engke dina bab naonnya dina kitab Bulughul Maram aya bab doa nya bab doa Allah teh cenah naon teh bahasana teh nya mun di urang mah isieun nya lamun jalma ngadoa cenah kitu bari ngangkat panangan pas diturunkeun teh dina kaayaan siprun ari siprun teh hampa teu diijabah kitu nya tapi tetap penggunaan eta hadis di mana Nabi meraktekeun ngangkat panangan. Begitu para wargi sadaya. Terus upami bieu teh langkung sakedik? Pilih. Nu salajengna hadis nu kadua ti Abdullah bin Zaid Nabi teh nyanak cai kanggo cepieuna maksana kanggo ngusap cepieuna sanes ku cai nu dianggo kanggo mastaka cara wudu ti payun kumaha ngawasuh ngusap mastaka tos mastaka teh kana cepil langsung teu nyanak deui cai tadina hadis nu ieu mah saur Abdullah bin Zaid Nabi teh saurna nyanak deui cai nu enggal kanggo ngusap cepil. Kumaha tuh ari hadis nu ti payun gitu. Nah, kesimpulanan mah kieu. Kesimpulanana mah hadis anu nembe itu dihukumi syad. Ari syad teh para wargi sadayana benten sinarang riwayat anu langkung sahih langkung kiat. Jadi kieulah kesimpulanana mah langkung kiat keneh katerangan anu ti payun nu urang tos diaos bahwa cara ngusap mastaka teh sapaket sareng cepil henteu nyanak saya anu keur mah aya hadis menyebatkeun bahwa cepil teh bagian tina mastaka anu tos didugikeun oge eta. Itunya janten hukum ya hadis kumaha syadz bertentangan sinareng hadis nu langkung sahih itunya. Janten ieu mah teu kedah di amalkeun. Terus aya di hadis numutkeun Imam Muslim lapadna kumaha wa masaha bi rasihi bima'in ghairi fadli yadaihi. Aya oge hadis menyebatkeun Nabi ngusap mastaka ku cai nu enggal sanes cai tilas ngawasuh panangan. Aya oge hadis eta gitu. Kartos nangaharul ngene itu. Jadi kieu pan hadis anu nyebatkeun Nabi nyanak cai nu enggal kanggo ngusap cepil eta mah hadisna sad nya. Eta mah teu tiasa diamalkeun. Tos ku hadis nu pertama cepil mah sapaket sareng mastaka. Kitunya ku praktek nu urang tos dipelajari. Aya oge hadis nu nyebatkeun teh sanes nyanak cai nu enggal kanggo cepil. Aya oge hadis nu nyebatkeun Nabi teh nyanak cai nu enggal kanggo ngusap mastaka. Kan di payun mah urang teh tos punten saya sanes eta. Berarti ku ieu hadis dipahami sakali deui nalika urang bade ngusap mastaka teh nyanak cai nu enggal sanes cai tilas ngawasuh panangan. Kartos mohon tadina tungtung hadis aya kalimat naon wahwal mahfud. Ya hadis teh mahfud. Mahfud teh secara bahasa mah kan terjaga terpelihara. Hartina teh ari mahfud teh hadis anu sahih nya. Jadi hadis anu dibandingkeun sinareng hadis nu sanesna ieu teh langkung sahih. Rawi-rawina langkung tiasa
dipercaya gitunya. Matak tadi ku sim kuring da hartosana naon al mahfud anu terpercaya terjaga gitunya. Ya mah jadi al mahfud ieu Bu istilah-istilah dina ilmu hadis. Atos rengsi teh nu diintarsnya. Nah, pesan nama gitu ke para ibu. Jadi nutos dipelajari teh. Hemat-hemat deui. Kumaha tos kagambar mahfud. Jadi upami tadi sim kuring nyebat sad teras nyebat mahfud nya eta teh istilah-istilah dina ilmu hadis gitu. Ari sad mahiwal nyulayaan dina hadis nu langkung sahih. Tah hadis nu langkung sahihna disebutna mahfud eta kitu. Karena kahartosna. Cakapnya hatur nuhun kana perhatosanana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.